Tah di dieu rada tisen eh. Nah, ya jelema kitu eh. Gitu jadi badak-badak namangan. Badak tuh sekuat. Aduh. Kumaha ieu? Enggak tapi minta penawarna teu kuat. Badak-badak namangan heula tuh. Part 2 nih bos, ikuti terus dulu channel Upload Amas Boy Ablamba. Like to the gist bos boy, jangan lupa subscribe ya bro. Cus. Aduh jeung ateul di si Tono ngeclokeun anjing. Mah ieu. Telepon wae Kang Indra euy. Ka mana wae aduh. Jeung ateul di kaget. Coba ieu geus ulah ieu lain si Tono Kang In. Uing teh posisi di mana heula ya? Kana ya. Di rumahna Kanjeng Prabu Endang. Nya ieu jeung ieu atuh tanjuk lain si Tono ngageclok. Si Tono ngageclokeun majarkeun cenah ku daun pulus cenah. Teu pan uing teh pangna aya ngahubungan ka Kang Indra teh. Uing hayang herbal nu bener lah. Ku daun pulus uing digeclokeun pada si Badu ya si Badu. Puluna di tah mau 2 lembar geura sok kabayang. Ari pas cipta tangga cenah eta mah gebloh cenah. Atuh daun pulus mah ateul. Atuh nepi ka ayeuna digetret. Anjing ayeuna teh rencana teh kabiheni aya pananyaan cenah. Ayeuna teh malam ayeuna teh. Ngendek nelpon heula Kang. Ngendek nelpon heula ka Kang Indra. Yo mentara muana. Oh, yo da mau. Yo pan awam tentang herbal atau tentang dadaunan. Geus we ayeuna cuy cus kadinya langsung lah diriet ieu mending darah tuh. Aduh, ini arah tuh. Aduh, ieu kanjut arah tuh, atuh. Aduh, bentar. Saya Kang Indra. Aduh, kanjut. Waalaikumsalam. Wih, Mang Duduy. Bagja tenan. Wah, ya pas parang atuh ya. Liwat ya teh. Sipun ka dapur teh. Mang Duduy mah waras doang aya. Aduh, tong kitu eh. Panjang umurnya. Ayo kadongkapan artis ge. Siap. Yuk. Tuang heula supados teu kaligata. Aduh. Tadi tengah dalam tuangnya. Terang wae teh sanitungna tuh. Pas tadi nama rek ngebahas ieu tuang heulanya. Tuang wae heula suka tuh tuang damang. Tapi ulah bebecak. Oh, moal kalem. Di dia wae anu tadi nu taruang di ditu kan di ditunya cenah di dari itu. Kan ngelah bios. Kan urang mah rahasia duaan ieu. Rasan nih. Ih, tuh tinggali panas tinggali itu. Atuh. Harum. Aduh, Pangalikeun lain muhrim. Ih, mah ya. Mah. Terus di aja dipangalakeun dia. Lah harewasan mah kadamun gitu. Mang Doi ya nya Surabung. Cenah cek bahasa dengan mah kemangi. Eta teh ngahaja pas abi ka dieu. Ngahaja. Bahkan ku inget ka Mang Doi karunya ieu egang wae. Ieu. Si Tono gara-gara nu ampun teh. Ngado dikeclokeun cenah geus ku daun pulus cenah 2 lembar. Kuluna ketretkeun anu sabelah bulan pun da gegetret nepi ka ayeuna. Kaligata. Kaligatan. Ya puyu we ya. Ieu penetralisir eta. Penetralisir. 7 lembar. Ieu teh
7 7 langsung rendos. tambah lenca. Dah, lenca ini hubungan jeung kitu mah kan biasana cekolot oge make lenca cenah ya. Nah, terus Serius ya teh ya, serius. oh, insyaallah. Tambah cengek lah. Cengek buah siki. Ih, cengek teh vitamin C. Ieu teu kuat ayeuna nya. Nah, sok. Rendos we heula rendos. Aduh, kira nyebutin ya. Sok sieun ngawadul deui we Kang Indra aing. Kang In. Hah? Ieu Surawung kana mamaskeun. Mohon surabung, lenca, tapi cengek lah saalit lah. Oke dibalurkeun. Atuh panas. Ini ngajelat. Oh, proses. Tahan memang. Dugikeun ka kaluar kesan tiis. Ih, rada nginahin teh. Aduh. Aya we nya euy. Aduh, Mantap, Mang. asli tuh geus teu titing beureum. Ai badag mah. Ah, sudah sesama jenis mah gitu. Nah, sanes LGBT tapi masih sama jenis kan bisa terbuka. Alhamdulillah berarti ayeuna mah rada enakeun nya. Ya sabenerna mah da henteu pantes wing teh curhat kitu tapi da kumaha kitu nya ku dibully ku bojok bilang nyawing jadi minder yang kaditu kadieu nepi ka menang tono nuduhan geus we ka tunggal kebon cenah malah daun pulusnya kieu jadina teh. Ah, pas ingat teh ka Kang Indra langsung wing ke kadieu gitu tah. Berarti amah kita kesalahan heula nya. Keun we ayeuna mah tarimakeun. Dibuli ku bojo tarimakeun sing sabar wae da memang kaayaanna kieu. Leutik. Nya sementara ayeuna mah saacan nungguan proses eta mah atuh neangan wae cara sejen mah. Tapi yo pernah wing kawenehan badag rajin badag ku tongo. Beureum. Teu aya cara sejen. Kumaha? Sumpit mie ayam terang. Tah, talian ku karet dogongkeun. Ekstrim. Terus lah mang ku eta ku singa depak cobian. Bentukna elip, rada berbulu, nu bulu luhurna rada halus, nu handap rada heuras. Terus ngarumpuyuk di handap. Moal teu deudeuyeun. Durasi. Oh, durasi mah sejauh urang masih kuat teh sengklek mah. Bisa nyaingan magic power. Magic power mah lewat atuh. Ayeuna mah rada enakeun nya. Jasa siapa ke deui? Nya sugan bisi aya eta moalna naon? Ieu rambut. Cobaan. Tapi bersihan heula nya ulah sampikeun ka kitu terus ge pindah atuh panas ka bojo. Nya tuh lah kitu nya. Aduh alhamdulillah ya cager eta mah. Mantap sing berhasilnya mah. Siap. Aduh nuhun ieu. Sami-sami. Hatur nuhun sami-sami. Terus di mana itu kasep? Pasti babaturan. Alah, malam Jumaah, mbah kerisnya. Ih, lain ngubah keris. Aduh tiris Buku geus tas nyerpis euing teh. Tas nyerpis biasa si Badu. Ngageclokeun babaturan urang ku daun pulus geura. Hayu atuh untungna teh aya Kang Indra. Terus kumaha? Oh dibere ramuan teh. Oh. Sarua ngan sistemna diteplokeun kana gagaduhan ka si Badu. Oh, persyaratan teh eta teh. Leunca ujung tepira jeung Surawung ditaplokeun tiis langsung. Kan aya peurih da ditah make cengek cenah, cengek mah. Aduh, tuh. Jadi anggeus ieu teh nya. Anjing, Beureumna mah angger aya keneh. Beureum. Ari ieu teh. Teh kiraha teh ngajajalna. Tuh panena malam Jumaah sugan padangan tadi. Oh, bisa langsung dipakai. Heuh, tadi pan geus ngobrol, moal naon mun dipake moal panas. Cing teh ka lawan ieu na. Oh, dijamin cenah sakumbah heula.
Jong. Gacor gitu ramuan teh. Nyawa Ayeuna dioleskeun, ayeuna bisa dipake. sugan. Kan ieu burung kene urut daun pulus tuh. Ngebagu ge badag tuh kena heuleuna. Cing bersih we ngombahna heula. Nya sterilnya. Nya atuh geuningan. Yang ngaliwat. Jeung naon? Bejaan we engke Jeung hasilna. ieu Nya. siap. Bejaan hasilna nya. Yang ngobrol nama durasi. Nah, setengah jam. 7 jam lamun 7 lembar. Ning nyobaan heula lembar. Salembar. Oh, bejana salembar saja mau kebayang lamun 7 lembar 7 jam. Cangkeng euy. Mangana mi liwat asa? Baik euy ngadar liwat. Ya ini parang teh pas ka dieu. Alah, dasok apal-apal wae salira mah tuh. Ya betul, dah ada euy teh di dieu tetes dahar ngan ningali ngaran kuliner atuh euy beuteung karet. Lain masalah kuliner. Ya, gitu udah apa we kana dahareun mah. Kopar bahasa baheula mah kopar. Naon kok, Pak? Goreng parab. Lain goreng parab. Urang nu jahat parab. Oh. Ya kan jahit ah. Oh, ya, Pak. Ya tadi bentuk. Diangkat itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Kalebat mangga cali. Ya, sahur di lembur Abi teh terkenal aya patarosan biheni sahurna tiasa ngaagungan manuk nganggo naon nya punten pangiekeun manawi punten pisan manuk Abi teh alit di Hayang ageung. Oh, kuramuan. Aya ramuanana kersa mah. Naon wae nya Ramuanana teh aya geuningan sok aya juku triut. Sareng akarna digodog dileueut. Eta teh cobian. Nya. Tur nuhun, enten ieu tambih henteu nya Bu. Bosku kalau ramen lanjut part 3 yuk.